wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat singareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus di dia aya Kiai Sepuh, Kiai Haji oge Kiai Haji Abdul langkung sepuh deui Kiai nu teu puguh raratanana anu terkenal pisan di Solear, ialah Raja Solear. Alhamdulillah beda sautat etik yang di Solear itu maya buntutan yang meletik. Ser Kiai di dia Kiai Haji Hamid, Kiai Haji Nurjaya, sareng Kiai Kiai Nusanesna. Anu mudah-mudahan para kiai, para ustaz dipasihan kegiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah katingal ku urang ayeuna aya anu beda bajuna. Anu belang aya, nu coklat aya. Mudah-mudahan manehanana tari heula ka surgana, ngaleuwihan komandan-komandanna, aju diperiwitan ku komandanna, mundur deui. Panitia penyelenggara Walimatul Wakirah Masjid Al-Muhtadi nu dina wengi ieu masjid ieu teh diresmikeun kalayang rampung pembangunanana. Itu anyar betul-betul sih masjid ieu. Aing sebut anyar jaya
bangunnya terapi gitu. Jelas bae gunting pita nawa gunting nawa biasanya kan aya pita jadi gunting emas dibawa kuno musuh kayak gunting bebere gunting eta apa gunting karung kalayan inayati Gusti Allah alhamdulillah geus aya titis tulis di azali malam ieu urang kempal di tengah-tengah tangkal awi pasti Presiden Jokowi teh nyahoan ka negara ieu moal nyahoan kana disangkaeuh negara di dieu jeung meureun nya mun nyaho ge moal ka dieu sebab penghudina kunti anak malulu ge mah ya Allah ya Rabbi kunaon hayu urang dibawa ka dieu pohara ieu mah lain kampung sebenarnya atuh ieu mah sararieun ieu bantu kudu kaleuweung urang deuk kholwa di dieu sorangan asana paeh di dieu boh masyaallah tatangkalan naon eueuh teh tuju kadaleuna ieu mah saron jasa ulah ge tadi lewat ka kuburan geus aju babacaan geus kalau aya juri digigireun kula tapi lu jelas mah di tengah-tengah kampung anu meureun di dieu teh terisolir pasti kampung anu tidak terketahui asalna eueuh meureun ieu di peta desa ge eueuh mah kampung ieu tapi nu jelas mah nu jelas bisa ngabangun sarana ibadah sedangkan nu ngabangun sarana ibadah nu ngaran masjid makan moal orang Kristen moal orang Yahudi moal Protestan Buddha Katolik moal pasti jelema nu beragama Islam juga dulu kokoh di masjid berarti kokoh agama cak orang dia mau kote itu atuh kapan lauk ge lauk boncel teh di sawah geus asa aing mah awas ya aing penggedena barang datang kawahangan mah aya gabus cak boncel teh horeng aya nu gede di batang aing cak gabus udah ngomong sia awas aing jadi rajana barang datang teh ke empang aya gurame orang kalaut aya kakak ya Allah atuh pas di lembur kula bae rarajaan ge hehebatan ge sok-sokan eueuh tanding tapi barang kasolear mah itu aya tanding ieu ge kasolear mah kieu siap dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu teh hiji sarana ibadah sedangkan salila hirup urang titah ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali titah ibadah berindah amat lamun urang ibadah 1000 tahun atau 2000 tahun urang bisa sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 1000 tahun indah amat urang gede jasa ganjaran di akhirat
urang maca sholawat ke sapoena 100 bae haju satahun 360 poe haju umur urang 1000 tahun gegeran sabaraha cepat 70 100 paling nikah solear yes tadi itu bukaan jas nah apa baca sholawat urang dengan umur 1000 tahun sapoena 100 Masya Allah meren eta di akhirat ganjaran sholawat ya Allah ya Rabb urang zikir sapoena ulah loba-loba 100 haju umur urang 1000 tahun sabaraha kahayang urang teh ibadah teh seperti eta manjangkeun umur teh hayang loba salat panjangna umur teh hayang loba zikir panjang umur teh hayang loba maca sholawat dengan harapan di akhirat abengang hidup gede ganjaran teh pasti timbang amal. Masya Allah sholat kurang loba puasa kurang loba zakat kurang loba sholawat zikir kurang loba bangga guduk gede sehingga karidoan Allah untuk menuju keselamatan kasar juga tidak rareukeun tah harapan urang teh meunang eta hayang urang dibere umur 1000 tahun hayang nu saja geus paraeh nyana hirup bae ki didinya ngising didinya majikan anak naringgal gendai payah atuh teh heula deh siapa puyang nggih panjang umur 1000 tahun batur paraeh embung paeh ti heula atuh kami mah hirup bae embung kene samar kahayang memborgol Pak ternyata horenganan teu kudu kikituanan sanajan umur urang 10 tahun sanajan umur urang 20 tahun sanajan umur urang 50 tahun sanajan umur urang galib umur kanggeng 63 tahun tetapi mungkin ganjaran urang bisa ngaleuwihan ti umur 1000 2000 3000 tahun gampangeun Allah dengan umur anu pendek tapi ganjaran teu aya wates pangenna anu tadi masa kadar 1000 tahun 2000 tahun ieu mah leuwih tibatan eta sampikeun ka kiamat masih keneh nampung ganjaran umur pendek gampang lewat ucapan kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata adam in qata'a amaluhu di mana maut anak Adam selesai amal putus ndek kumaha teu putusna aja salat teu bisa puasa teu bisa zakat teu bisa boro-boro eta teu ngadahar baso ge teu bisa atupan kuari mah urang meuli baso bisa gede segede kieu ojol jeung susu imba bisa atuh sabaraha harga baso eta di ditu di dieu makan usi imba kita udah itu tuh di Tangerang, Cikupa, Belaraja, di Citra, maksudnya bisa diodol di susu. Ya. Barang ditanyakan KTP aja orang. Payang. Siapa orang payang? Orang anak Fakir Jaya. Ya. Beres. Iya. Putus amal illa min salasin kecuali tilu nomor kahiji sodakotin jariyatin sodako jariyah ieu adalah wakaf tah jelema nu ngawakafkeun tanah ieu umurna mah meureun 50 tahun 60 tahun jelema anu nempelkeun semen di dieu nempelkeun pasir di dieu bata di dieu jeung berbagai bahan-bahan material nu ditempelkeun di dieu meureun umurna mangan sakadar 20, 30, 50, 60 maot nyana dikubur di ditu mungkin di ditu tapi horenganan amalna mah terus jelema geus jadi tulang belulang
tapi amal nama terus behek ngalir. Lain 1000, lain 2000, lain 3000, tapi ila yaumil kiamat. Wah haram. Geus jelema nu pinter cara di zaman sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun amal seperti eta, urangna pendek umurna tapi amal terus sampaikan ke kiamat. Kabeh para sahabat arayang ngawakaf-ngawakafkeun teu katampung wakaf-wakaf. Tapi di Cisoka mah bapana ngawakafkeun, anakna nyokot wakaf. Di Cisoka eta. Ieu huluna. Tuh teu saeutik pasti dijual ku anakna. Teu saeutik pasti dijual ku incungna. Nah ieu akibat teu pinter, lamun pinter mah cara di zaman sahabat, cara zaman tabi'in jauh teuing belah itu mah. Zaman urang, zaman bapak urang kamari, masya Allah tuh masih tenang aki urang, tuh nu belah itu tentang aki maneh, tuh nu belah itu tenang aki maneh. Zaman aki urang teh masya Allah jelema nu ngawakafkeun jang masjid, jang pondok pesantren, jang majelis taklim ambalaya wari beuh diperhitungkeun ieu suratan ieu teh nu bapak kolot urang cokot. Ieu mah masjid teu bisa laporan ke polisi. Polisina sarwana deui. Bagi 2 cek polisi. Oke, guys. Hahaha, tinggal tentara. Sarua kabeh. Inilah di akhir zaman batur bapak duyun-duyun. Padesak-desak hayang ngawakafkeun, tapi zaman ayeuna nyambut wakafan. Pak, kalau nanti ada yang usul, ada yang mau jual masjid, saya amanat dari sekarang jual, Pak. Jangan atuh, jangan, sama lu aja jualnya ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baheula di Baghdad aya hiji wali Allah. Wali Allah ke Mekah. Tawaf sa'i selesai ngalaksanakeun umrah sare barang sare mimpi karena impian wali mah beda jeung si eta. Si eta mah ngimpian naon genderuwo malulu. Kaku lagi laporan nang punggung deg-deg cai ge kunaon geter beao. Emang kudu udah kunti anak sih. Atuh siapa yang mangsa bangsa jeung kita. Kudu minta cahaya tuh. Tah, ieu mah wali. Wali solihin impianana asli. Sebab jana makan naon dah sarena wudu. Babacaan. Sareupna teh maca sholawat, pangsa para wali para solihin. Kieu tasbih jadi rep teh sholawat. Mungkin malik lagi dari Allah sholli sholatan kamilatan salamun kamilatan. Mungkin malik lagi dari Allah sholli sholatan kamilatan gundam nanti sholawat. Wali mah gundam na sholawat. Sieu mah jadi juga. Pak, kenapa? Pak, kenapa? Untung dibangunin juga. Emang macan. Sare na boro-boro. Untuk barang di dulu ini ada dapur kan. Oli, masya Allah. Ayah beres rapi, tas mandi, tas naon. Tadi di hadapan TV, kia bebari baca sholawat. Kita ngehinakeun Kangjeng Nabi sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas ada dangdut, plok kagak tasnya. Orang Cisoka tuh apa gitu. Masa ngiri dan celos gitu. Nah, mimpi manehanana barang mimpi kapanggih jeung hiji jelema kasep setengah baya sekitar umur bangsa 50 tahunan. Ditanya aya izin gimana mun bahasa Sunda nanti Baghdad sangaran Adi Ibrahim
dina impian teh seperti eta beres ngobrol cik wali teh parikula ge di Baghdad ke mana Baghdadna mana Ibrahim kalau mah Baghdadna di hiji daerah anu angka beneran rada jauh kira-kira bangsa 50 kilometeran jauh. Oh. Beres perkenalan dalam mimpi ngaleos. Saya ngaleos aya deui jelema teu dikenal. Barang kenalan deui jeung nu kadua ditanya, "Aya anjeun ieu di mana?" "Kaula mah makhluk langit." Maksud makhluk langit teh saha? Makhluk langit mah malaikat. Masya Allah. Ini kapan izin malaikat segala? Iya mah tekun mimpi. Kayak kapan imal kebal deh? Insya Allah itu mah mimpi mah asli. Ya asli. Asal kapan izin siapa innalillahi. Tah, ke malaikat sekalian. Kapanggih hiji ai tadi teh jelema saha nu tadi teh Ibrahim bener urang Baghdad teh bener nah lamun hayang nyaho status teh jeung kehebatan manehanana ke isu cik maksudnya engke isu ge kapanggih tah eta teh geus dibejaan ku malaikat dirinya mengudang Masya Allah malam dia ngimpi kapan izin malaikat pohara ceknya indah malaikat pangijing malaikat bah ngeunah hiji urang mun katamuan ku malaikat tamuan nubuat jadi begindah teu begini sia mah beak segala rupa kadua teu kudu nyuguhan tempat sare jatara sare malaikat sanajan ampalaya awewe nu gareulis teh jangan antara hayang teu hayang malaikat memang setan keboreuneu geus eta di suratan kira-kira abu diana deui tah ngejak yang leuwih hayang dira isu bae lantaran tadi nanya ke malaikat tentang Ibrahim ke isuk bakal nyaho ditungguan isuk teh mana Ibrahim mana teu aya ya Allah ya Rabb isuk petina ngimpi kiamat sageus ngimpi kiamat berserahkan kumaha si kiamat gancang caritana kapanggihna jeung Ibrahim tadi Ibrahim ayo maneh kumaha ayeuna kula alhamdulillah disalametkeun ku Gusti Allah bahkan tanya tuh jelema itu selamat apa cilaka barang ditanya tak kuali teh hai bapak-bapak ibu-ibu ieu kan urang kiamat sakedeung deui ka dieu timbang amal aju ngajembat di jembatan Siratal Mustaqim nah ini kira-kira kumaha geus saya persiapan kami mah alhamdulillah ku Gusti Allah disalametkeun geus boga SK keselamatan pokoknya mah tinggal timbang ngejembat surga. Masya Allah cakap ini sebab naon ya sebab eta tah Ibrahim ditanya belah itu sebab Ibrahim Ibrahim hebat amat sih jelema bisa nyalametkeun batur belah itu coba tanya ai mana ieu geus boga SK keselamatan encan aja ku bahas status asana neraka pimpinan saya pepen ada tukang bohong aya di nyana nipu aya di nyana iya pimpinan kulhum main kulhum atuh ieu mah santri sarole isja atuh kada beungeut lagi beungeut tahajud beungeut subuh kaberangan nah barang marihanana ieu keur bingung
lantaran lain bingung naon bingung ku bunga amat ijelema ratusan mungkin ribuan lalaki awewe nu kolot nu sedang nu budak salamet gara-gara Ibrahim haju hudanya nanti nangimpina Gusti abdi teh hayang geura balik bae ka Bagdad ge teangan ku kaula tangaran Ibrahim boga amal naon tapi ka impi kiamat ku hebat-hebat teuing kesimpulan nama baliklah di Mekah menuju Baghdad telila di imah neangan nu ngaran Ibrahim teangan kapanggih ditanyakan mana ngaran Ibrahim mana lembur Ibrahim mana ngaran Ibrahim tuh kabehnya rahuna barang datang kadinya langsung beting nanyakan ke orang lembur abdi ieu musafir maksudna aya tempat ngendong henteu si di aya cenah tuh di tempat Pak Ibrahim tempat ngendong di dieu cuman hampurannya yang ieu lamun ngendong di imah Pak Ibrahim pokoknya di suguhan dahar sadaekna nginum sadaekna sare geus disiapkeun ngan isuk-isukna kudu daek diteunggelan barenep sakitu doang bener tante sih berat nanya dari keblat itu kami manusia aja Waalaikumsalam di mana Pak di Baghdad belah itu ya kan itu musafir aju rek ngendong ya teh aya tempat ngendong aya tuh bumi Pak Ibrahim pokoknya ndek ngendong mah musafir mah di dinya ngan ke bakalna ye didinya ulah kaget dahar nginum segala rupa dijamu ku manehna ngan isuk-isuk di mana dek balik urang kudu siap diteunggelan bareng beungeut sakitu doang iya benernya dua tilu coba yang nanya tanya deh ke rumah belah itu Waalaikumsalam di mana Pak abdi musafir maksudnya nanyakan tempat ngendong di mana babah tempat kita mah tuh imah Pak Ibrahim pokoknya asal musafir kadinya ngendong didinya di jamu dahar jamu nginum sare segala rupa ngan ulah kaget isuk-isuk pasti kudu daek diteunggelan bareng banget jam benar lah cekna daripada nyak tiris aju lapar bengep geus lah ya saya ngendong jadi ya kumaha isuk bae lah siap-siap aja naikin bengok. Waalaikumsalam jeung Pak Ibrahim. Saya abdi musafir gitu. Oh, maksudnya rek ngendong, tenang. Ya, langsung bawa ke jero, sirek mandi heula, silahkan. Setelah mandi tak ieu baju jang gantina. Beres kita segera ke aya adam kula anu bakal nyuguhan. Kesenangan dahar laukna mun nginum kopi atau susu tinggal bebeja bae tenang pokoknya jam benar ceknya enak ngaca di bengep moal asama cek wah dia langsung mandi beres mandi bener datang tadi berbagai sajian jamuan segala rupa ayat bisa beres dah di dan itu yang diharapan ku Pak Ibrahim jadi jadi beres cek manehanana cek Pak Ibrahim beserek saret tah kamarna ya selimutna silakan yang mana asup enak ke kamar lain bengok asal isuk aing bareng dahar sebeuh tiris henteu selimut aya isuk kumaha mikiran bayar yes dan datang isu-isu ka isu-isu mandi segala disuguhan deui segala rupa beres abdi mah sakena ieu rek pamit ini geus merengket bari pamit mah sakena ketungguan sakedeuk kanjer lah asana make pamonggo Kikiran ya Allah ya Rabb mudah-mudahan gede-gede tuh
Lah ikan padu keutik bawa masalah barang keluar deui tujuan mereka mana cek benehanana abdi teh bade muli deui bae ka ditu teh nah ieu mah ongkos teh tah hiji jam ongkos kadua perjalanan jam bebelian nomor katilu imah jam sakadar di imah anak pemajikan geus pamit bawa masalah nyana kieu apa jadi tenggel ya cuma maksudnya mana yang jadi tenggel sekali deh jangan berbeda abi atau segala rupa mantu rek pamit namanya ge sadar aing pasti ditenggel ya pasti aing bengap gak masalah pamit deh nyana udah pada pamit deh gak masalah sekiranya jangan ngarap entos segala rupa entos pembekalan entos alhamdulillah geus mesin kipat ternyata sedangkan tadi nanya tiluan kan akhirnya namanya di Pak abdi itu mantap pamit di kunaon mimiti nanya di ditu tempat gendong aya di imah Pak Ibrahim ngan ke di subuhan isuk-isuk pasti bengep kadua kitu kene katilu kitu kene nah ini berarti kan hoak eta iya berita hoak eta nah kumaha lamun kos kitu carana kudu lapor bae eta berarti masyarakat teu beres ieu saking hebatna Pak Ibrahim tapi nyana ngayakeun berita-berita seperti eta ulah henteu salah emang bener mah ulah henteu kieu ceknya lamun kukula di subuhan tamu teh sok dahadap henteu kedah cenah ulah mah ulah repotkeun tah nu kos kitu kukula dihajar lamun teh bareng minum henteu kudu ngarepotkeun pokona mah kula asalnya dong tah eta nu kitu dihajar ari kan teh mah pandatang ka dia asal di suguhan kumaha tah muhun minum muhun sagala rupa deuk sare mangga asal nu muhun jeung mangga aman je itu mantep tah mangga berarti salah anu nolak eta dihajar nya asal nu nolak dihajar. Jadi anu ngamanggakeun mah ngamanggakeun muhun mangga silakan eta mah kita dihajar. Masya Allah. Nyana nanya deui Pak Ibrahim kunaon dihajar? Kula mah lamun datang ka dieu teu disuguhan atawa disuguhan mampir berarti ieu jelema teh ngahalangan kana ganjaran kaula. Pan urang lamun namu ka imah ieu mah ieu cak mana teu kudu nuhun. Lamun sagala mangga wah ini mah genderuwo tuh bener nanya sih itu kan lamun nolak misalnya diberi sodako kukula nolak aku kula dihajar tapi lamun mere sodako hajinya na mangga bae mangga ente kula mah embung aya sodako anu teu ditarima embung ganjaran tersendat-sendat di jalan. Masya Allah cik eta seorang wali keneh pohara amat ke Ibrahim ari anjeun ieu bangunan imah lain kula sengaja kula nyin imah sakieu gedena jang saha bae nu ngendong di dieu dek jelema nu musafir jauh atau urang dieuna siap nyanan aya ngendong di dieu disuguhan bae ku kula. Nomor kedua iya kula mah bangunan bangunan eta iya bangunan masjid henteu meunang aya anu nambahan saperak-perak acan kula bae teu meunang aya anu nambahan teu meunang aya anu milu pokona ieu mah masjid ku kula dibangun khusus jang jembatan ka akhirat. Lamun engke jang jembatan ke akhirat tersendat-sendat mana teh sedihna ke kula di akhirat. Ku ayeuna sakitu khusus kula ngabangun masjid, duit kula, tanah kula, sagala rupa kula. Nomor kedua kula ngabangun imah, ieu ge sorangan nu kula sagala rupana jang saha anu siap ngendong di dieu dipersilahkeun. Tah kos kitu kula. Masya Allah. Cepat Ibrahim teh ai anjeun ieu tatanya datang ka dinya kumaha? Ulah ngimpi di Mekah. Ngimpi naon? Sabada ngalaksanakeun tawaf haju sa'i beres tahalul kula sare
ngimpi kapanggih jeung anjeun nu mantak di teangan teh sageus ngimpi nu pertama budak kedua kali ngimpi kapanggih jeung malaikat cek malaikat isuk bakal nyaho tentang sejarah eta jelema isukna kula neangan anjeun teu kapanggih di muka ngimpi kiamat ternyata anjeun geus dibere SK untuk masuk surga bahkan lain ente bae jelema ribuan lalaki awewe nu kolot nu ngora nu budak kabeh boga SK gara-gara anjeun na ieu SK ka surga naon eta rahasiana eta Pak Ibrahim ngahuleung beuki nu bener mane ngimpi kitu nu mantak kula neangan ieu teh ka dieu teh hasil tidak impian ka panggih malaikat jadi kula teh lamun lain ka panggih malaikat pacek padahanana atuh moal hayang neangan tah ieu kula hayang rahasiana naon cek Pak Ibrahim teh rahasiana mah kula boga guru kula sakean ngaji ngan hiji nu dititipkeun ka kaula hiji ayat Al-Qur'anul Karim saayat bahkan sapotong wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa lahu khairun inda rabbih saha jelema anu ngagungkeun kana hormat Allah kemuliaan Allah ukula ditanyakeun naon hurumatillah di antarana masjid di antarana imah anu jang nyuguhan jeung katamuan di antarana majlis taklim hurumatillah pondok-pondok pesantren da ieu cek guru kula eta sihada bahwa khairun lah jelema teh pohar jasa bagusna inda rabbi nu mangga kula kadadengekeun bae kajen goreng cak makhluk mah nu penting cak Allah bae harta kula alhamdulillah geus dibangunkeun ka masjid dibangunkeun ka satu bangunan lain yang kula tapi jang umat tah kitu kula teh gideut teh seorang wali barang geus kitu pamit Pak Ibrahim barang kadengekeun kos kitu dongengna akhirna kabelah dieuna sangheut jasa usaha sebab geus dihareukeun pae hayang gara pae sakian hayang gara ka surga hayang gara pae hayang gara ka surga daek manghaji pae ka surga daek sok pae mah keula atuh pae paeh kuali hanya kasur gadai kasur gak mau paeh tela ya Allah ya Rabbi paeh di bawa sama mobil tapi kosnya pikiran ya Allah ya Rabbi nah akhirnya segel usaha itu geus jadi miliuder harita hartawan jutawan beh lantaran sanggeuk usaha kadedengekeun impian tadi teh aduh ya Allah kabelah dieuna atuh teu usaha mah pake susubuh bae per hari per bulan deh susah seriusnya susah ayalah nu datang kadinya begitu datang persilakan bisa gendong tapi teu disuguhan jam nyuguhanan isu dina pamit bebeja Pak Ibrahim anu geus kacelun kaun-aun kakoncara kemana-mana kabeja ka unggal negara di mana nu ngendong di disuguhan kadang dibere berkat kok ieu mah teh Allah geus teu percaya deui ka kula jam nyuguhan teh beunganan memberikan kepercayaan geus kula kuari geus teu dipercaya ku Gusti Allah ngan boga sebuah bangunan imah jeung masjid adapun susubuh geus boro-boro jang batur jang kula di Masya Allah cak batur bisa ini
akhirnya manehna ngahuleung masalah itu nyuguhan ke tempat juga ridho Allah. Saya kira kajian teuing ditinggalkeun we ieu imah teh ditinggalkeun ieu masjid teh berangkat ke Mekah bae. Berangkat nyana ka Mekah datang ke Uspan 100 km deui kira-kira ka Mekah Uspan urut Kangjeng Nabi. Di dinya aya awewe geus tanding tuh. Irung mancung sifatan garis makan gitu. Bulu matana bentik rada semu. Aduh. Jangan ada unsur. Pinggirna ada kacermet-cermetan. Gadonan dong sapoto. Ya Allah. Bitis jantung. Mandi dia manangka malu. Iya lamun nyaritakeun geulis teh kulit disebut hidung lain, disebut koneng lain, disebut putih lain. Masya Allah. Urang dia makan kadang-kadang aya beungeut nama putih. Wahara geulis teh urang mah putih lah, orang naleleungeun. Tapi berarti lain. Urang berarti tuh deket Kinur Jaya. Masya Allah. Ceknya na ieu dina hatena asana ieu mah budak lamun dibukaan ge malah putih lagi. Ieu mah urang dieu mah atuh geulis ku kumaha ge dibuka bae jilbabna pitak maya. Ya Allah zakir si geulis-geulis teh hanjaka lain geus susah. Ari geus susah teh. Mun sugih keneh geus sabaraha dibeulis. Waduh, susah. Lah, guys, mikiran nu ka situ terus we ka Mekah. Terus ke Mekah, datang ke Mekah toa. Kunaon eta awewe kapanggih deui bae. Bareng keur toa. Atuh aing lain macam lebay kos kieu bae. Atuh urang macam lebay Allahumma lebay la syarika lak lebay. Ye lamun deudeureuran normal ka Allah. Aya deudeureuran kos kitu mah sieu mapan selfie keur toa ge goblok. Tuang selfie tolol. Ya Allah, itu yang babarengan jeung sia dia mah. Masa tuak ya Allahumma Allah euy. Parah. Ieu teh awewe keur tuak teh. Ya Allah, putran kahiji, putran kadua, wah cak enak gagal. Gagal. Akhirna beres tuak sa'i selesai ngelaksanakan umrah baliklah nyana lewat Uspan deui kapan deui jeung urang dinya. Lah sajada maning ditanya bet teu penasaran di situ. Tama ditarima teu ditarima kumaha ge bae. Lalaki mah kitu kan. Beda lalaki. Kumaha ge bae. Tarima bae ambil teu ditarima. Tas bae puter. Tama Guru Jaya. Tah. Lalaki mah salis kos kitu mah geus beres. Atuh kiatu mentu kudu make tas we nya kasep. Atuh kasep kita disolean. Nah, akhirnya nyana nanya-nanya oge. Waalaikum. Siaweuna kieu mah malah susah. Saumur hirup pula asana teu pernah jeung can pernah ningali awewe geulis seperti ieu. Ku ayana sakitu pula neuk mencurahkan isi hati. Terserah ieu mah. Tapi kan aya geus dikaluarkeun mah ieu diundeg-undeg teh geus teu panasaran. Cenah mah ditarima mangga, cenah teu ditarima ge perhitungan deui. Kan urut sugih tadi kan beda urut sugih mah. Beda jeung nu susah mah kan agak-agagan. Nu susah mah asal awal-awal we naikeun moalnya kaing dekeun mah tah susah tah. Nu sugih mah lain, itu aya siap. Jadi pokona hayu we sugih mah beda. Pantang mundur. Datang mundur. Ongkos pengalaman jelema kampung ka kota kan agak-agagan. Ka supermarket pake sendal buka ulah. Cawa kampung. Nah, tapi nyana lamun ka masjid agak-agagan deh sarua urang kota ge. Ka masjid jing ibu mah diruk ke belamang aduh tapi santri makan kali. Namun ka masjid teh geus asup ulah sieun-sieun ieu Baitullah.
Enggak pokoknya sas ngajange kan masih santai. Atuh lain wiridan mah nya kapatin bae guys. Dan dianggap imahnya anaknya. Nah, namun dia Baitullah nya dianggap minatu Allah. Tak akhirnya nanya, awena mah kieu bae. Di mana kakak, di mana bapak ningali kula toaf? Cek eta we. Kok keur toaf sih masih sempet ningali kula? Ieu teh Baitullah. Isin meureun ka Allah lamun keur toaf ningali ka awewe. Isin meureun ka Allah lamun keur toaf teh paten teh ka Allah. Isin meureun ka Allah. Ieu teh Baitullah anu tertera dina Al-Qur'anul Karim. Make jeung lurak lirik ka kula sagala rupa daripada kula daek berarti ieu lalaki cunihin nu geus kieu. Kula mah daek soe teh ka lalaki anu solihin. Wah sia. Baca kalau cunihin dia berkayang kula. Nyage kula ieu janda. Nah, saknya mantep ya. Kayak boga anak itu ulah nanyakeun boga anak itu moal, kayang. Eta Pak Ibrahim boga anak tetep wae kawin. Suki mah gitu. Gampang we. Ya, pokoknya awal mah teu daek bawakeun apel, teu daek keneh jeruk, teu daek keneh sempak. Sempak. Ye, atuh naon we awal hayu we. Iki kebal-kebal cek cenah. Ai bogoh mah henteu tapi karunya nah. Tah, geus balik terusur wae ieu dong santri wah, asalna dipake modal punya nah. Geus terima kasih kepada nama Pak Ibrahim teh kula ieu sebenarnya mah di wanita anu nyangkrung, nyangkrung. Gak bisa cek manehna kula mah geus ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Ngumata kula pepegatan jeung salaki teu sejalan. Kula mah selalu ka Allah, penting teu pernah sare. Kula baca Quran jeung tahajud menya geus deukeut ka belah kitu kudu kawin jeung mungkon bade kos kitu hayang kula mah. Cek Pak Ibrahim teh Masya Allah, pola pikirna ku hebat. Jadi ini pepegatan teh gara-gara eta. Salaki kula sugi, salaki kula ganteng, salaki kula gagah. Tapi ketika diajak ibadah ternyata gaya bed. Nggak usah gaya bed. Gaya bed. Sedangkan hati kula disayang ke Allah, baik hidup di dunia mual kebal saja. Andai kata orang buka istana ditinggalkan, andai kata orang buka kemewahan ditinggalkan, andai kata orang buka jabatan, bintang di dia selain 5 dia 7. Puyang musuh. Balong di dia selain 5 dia 7. Dah bakal ditinggalkan sebenarnya. Gula daripada sesenangan di alam dunia, buka salaki nu kaya tapi poho ka Allah lebih baik pepegatan gula. Beh mun dicisok kaya pasti. Andai kata dipayarin aya awal modal geus kitu umurna bangsa 20 25 bawa ka Cilongo. Bawa ka Cilongo. Lamun umurna 60 bikeun ka dieu. Nah, akhirnya cek Pak Ibrahim ya Allah ya Rabbi ku hebat-hebat teh. Neng teu nyangka ternyata neng teh hatena mulus amat. Boga kolbun salim. Hate anu salamet sedengkeun anu bakal selamat di akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Neng hampura kakak, hampura ieu mah kieu bae. Kakak panganasehatankeun supaya boga pikiran cara neng. Gampang ceritana. Kumaha gampangna? Tobat ka Gusti Allah insyaallah. Cara tobat tuh bagus kumaha? Colok mata urut deuleu kula kena keluar. Sakitu tobat teh sakitu. Baik sakitu. Lu ngomong jadi paham lu ngomong. Saksian neng kakak dek tobat ka Gusti Allah nu tadina cinta ka neng kuari lain cinta birahi tapi cinta lillah sebab neng boga pandangan anu istimewa ku ayeuna sakitu saksian kaula
ditobat ka Gusti Allah mun diperintah ku lain neng moal daek ku sebab neng ieu lain sembarangan ternyata neng teh hatena geus ahwa jeung para wali-wali Allah kakarek nurut saksian cokel punya nama tas astagfirullahaladzim astagfirullah kalah cukup sakit hiji deui astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim cok pas kalah cukup sakit selamat insyaallah guys selamat bari ngaraca ka di getih mata keluar astagfirullahaladzim cek Pak Ibrahim susah aya di aing kuari mata buta aya di aing masalah penting aing menang ridho Allah aya nu ngahareos batinnya padahal mamanya teh geus impi jadi ahli surga kok masih kokomoan iyalah hawa nafsu orenganan wali kiai ku hawa nafsu mele kiai solihin ge ku hawa nafsu mele atuh komo sih sih nggak teu kudu ruhai teu kudu keboreuh ge di HP di WA ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngagungi ke kamana teh teu katingali alam teh apa balik deui ke Baitullah apakah balik ke Baghdad di antara dua maning ke Baitullah maning ke Baghdad maning ke Baitullah maning ke Baghdad ari ke Baitullah geus pamit ari ke Baghdad jauh keneh tidinya minta petunjuk kene ieu masa kali deui memeh kaula indit ti Usman ieu neuk minta petunjuk neuk balik maning ka Baghdad apa maning ka Baitullah ari teh ka Allah mah ka Baitullah ka Baghdad mah ka imah ari teh ka Allah mah ka Baitullah lah pasrahkeun diri bener oge tuh neuk ka Allah kan aya jalan-jalan aya bisa ngaji atuh lain ka balai desa ka pondok pesantren bego aya bisa ngaji di balai desa ira bisa ngaji na aya bisa baca Fathul Muin di SMP di SMA podol sero moal bisa tuh aya jalan-jalanna aya yang bisa ngaji pondok pesantren aya bisa korupsi sekolah sakitu tanyakeun ka polisi emang aya jelema nu sakola aju jadi polisi jadi pemerintah TNI atau jadi pemerintah teu korupsi moal hampir 99,9,9,9 atau kabeh iya tinggal polisi meureun dong mah sudah teu loba korupsina ya ada jalan-jalan nah tapi polisi nu mantak di BG pan penting ngaji jangan iyalah iya make macan kudu ngaji gitu lah make boro-boro polisi nya teh dican make ulah suka atau sia akhirnya bener oke pandangan si awewe neuk ka Allah maka Baitullah bener terbukanya ai ka imah matu sama imah ngaranna ge balik deui nya ka Baitullah aturan rampan neangan Baitullah sapoe dua poe datang ka sababaraha poe karak datanglah ka Baitullah baheula ayeuna main ngantok deui beres artinya umroh deui beres akhirna nya ngalamun beuki segalamun langsung sare nu buta geus masa rua itu bisa barang keur sare ngimpi kapanggih jeung malaikat jeung Kangjeng Nabi Yusuf ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam beuh kuaha mah ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Yusuf sagala dina impianana kenalan barang kenalan anak Yusuf Nabiullah nah anta
Ibrahim nyahuan Kanjeng Nabi Yusuf. Cik Pak Ibrahim teh Yusuf Nabiullah untung amat anjeun aya kitu. Anjeun mah hebat dibere ku Gusti Allah, kasep aya di anjeun, gagah aya di anjeun, pinter aya di anjeun, pangkat jeung derajat kenabian karasulan aya di anjeun. Tapi begitu digoda ku Siti Zulaikha, masya Allah endahan seseret itu Zulaikha. Hebat amat anjir Yusuf Nabiullah. Oh, boga kasep teh diudak ku awewe, endahan awewe nu sesep. Atuh si ieu mah pan lain budak awewe, lain budak awewe, lain diudak ku awewe nyana budak awewe teh gaeu. Kanjeng Nabi Yusuf mah diudak ku awewe, ieu mengudak ku awewe. Teu beunang. Pelet teu maju. Beungeut kieu sareng aya nu kitu. Masya Allah. Cik Pak Ibrahim teh untung anjeun Nabi Allah Yusuf kasep aya di anjeun, gagah aya di anjeun, derajat aya di anjeun, pinter aya di anjeun, digoda ku awewe lain kelas biasa awewe, Ratu Zulaikha. Gelis aya di nyana, gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, derajat aya di nyana, tapi anjeun Nabi Allah Yusuf selamat tina panggoda awewe. Masya Allah hebat amat. Allah ciptakeun anjeun Yusuf Nabi Allah. Kanjeng Nabi Yusuf Ibrahim kurang kumaha hebatna. Ente teh hayang ka awewe. Awewena teh lain teu boboheun ieu can kulantaran awewena waliyatullah. Ente hayangeun sebab eueuh birahi. Hasratkeun ka Allah ungkul. Anjeun teh hayang ka awewe eta, awewena lain embungeun tapi kulantaran gede ka Allah. Sehingga anjeun kanasehatan hayang mah hayang bae dirinya timbul tobat anjeun datang ke mata dikaluarkeun. Kula mah tobat ka Gusti Allah teu pernah nyabut mata, ente mah nyabut bata. Luhur amat derajat anjeun cak Kanjeng Nabi Yusuf. Ulah sok kitu cak nya isir kula. Isir kula. Kula mah hayang nyaho bae menurut Allah kumaha ieu teh derajat kula. Kula geus tobat ka Gusti Allah. Cek Kanjeng Nabi Yusuf dina impianana sabenerna mah impian pertama seorang waliullah nu di Baghdad anjeun geus dibere SK kulantaran boga bangunan masjid, batur bisa ibadah di masjid maneh, salat di masjid maneh, zikir di masjid maneh, maca Quran di masjid maneh. Nah eta teh maneh anu penyelamat umat di negara maneh, di lembur maneh, di kampung maneh, di sabaraha ribu jelema nu bakal salamet ku gara-gara bangunan masjid anjeun. Cukup ku sakitu ge. Geus yakinkeun eta. Masya Allah. Cek manehanna kula teh inget mah inget ngan horeng hawa nafsu mah kos kitu teu meunang manggih bujur nu beno. Asal manggih bujur anu eplok cendol we lain. Sing nyawa eplok cendol. Kos kumaha teu mau teh. Tahu bahasa parahyangan. Di dieu mah lain eplok cendol tuh di dieu mah. Eplok upat. Ieu kan gara-gara kos kitu tadi Nurjaya bagi kula ka nyawa batana loba leuleun jahe melulu. Lain deui bangga leuleun lagi atuh. Sipit-sipit teh gitu mah sipit taon dong. Geus buku ki ato jelalatan bagi ato ge. Anu mulus maki wahab doang. Nggih. Terus siapa hasud? Nah, iyalah akhirnya dipangimpian si Kanjeng Nabi Yusuf Ibrahim tang. Kadir. Kaula adalah Nabi Allah, anjeun kapangijieun kaula. Coba kalau tangah ieu matana digitukeun. Dikaluhurkeun deui. Diasupkeun ka jero. Hiji deui diasupkeun. Bentak. Begitu bentak langsung budak. Masya Allah. Cager. Kapangijieun Nabi mah cager. Lamun aya nu buta ngimpi kapangijieun Nabi jeung wali cager. Aya nu buta kapangijieun ieu tambah kuek. Mantep benta petunjuk deh sih ada. Kurang dek benta petunjuk sholawat kado sok wiridan sholawat. Lamun kurang benta petunjuk sholawat kado teu pernah sholawat atuh bangol bae. Dan selanjutnya, nah Ibrahim tidinya langsung beres cager deui, geus dibere petunjuk derajat kewalianana nambah deui.
manehana wada balik ke Baghdad. Ternyata di Baghdad keur ditarungguan ku ahli-ahli Baghdad lantaran sepieu Ibrahim teh masjid sakilang boga manehanana teu pernah diaku tapi eueuh nu ngageugeuh mah beda bae imah kitu keneh geus akhirna Ibrahim datang deui ka dinya. Ternyata Pak Ibrahim datang ka dinya teh dikolotkeun pisan supaya ngimalman masjid. Cek Pak Ibrahim kula mah baheula sugih aya ngaji mah kurang ngan sodako kula teu pernah aya watesna aya kudu jadi imam mah embung cek mana tapi tetep keukeuh jadi imam embung. Cek Pak Ibrahim imam mah kula ditunjuk sebagai kiai nu di dieu insyaallah kula lamun bangkit kembali ieu masjid kula dek digedea deui bahkan dek nyieun imah deui meureun mun kuari mah pondok pesantren penampungan jelema-jelema nu ngararendog eta lah tujuan kula. Nah iyalah amanat ti guruna wa may yu'azzim hurumatillah jelema nu ngagungkeun pahormatan Allah anu ku Allah dimulyakeun di antara masjid eta jelema teh bagus inda rabbih cek pangeran. Tah amanat ti guruna sakitu lantaran amanatna aya dina lingkungan solihin lingkungan para aulia. Guruna ternyata horenganan wali Allah muridna jadi wali Allah. Nah iyalah gambaran masjid anu tadi mun urang nyaritakeun masjid boh atuh pohara dina Al-Qur'an fi buyutin adinallahu an turfa wa yuzkar fi ismu sabiul fi al-qudul wal aswar jelas masjid seperti eta nu jelas di awal urang nyarita horenganan hayang numpuk ganjaran bari umur pendek ente kudu panjang umur urang cukup urang umur 50 60 tempelkeun dana urang di masjid horenganan numpuk amal jariah nomor kahiji urang geus di kuburan tapi terus we nambahan amal ila yaumil qiyamah. Nomor kedua ilmin yuntafa'u bihi anu terus ngalir ka jero kubur ilmu anu dimanfaatkeun ilmu nu manfaat ku urang manfaat ku murid urang ieu urang na maot bakal ngocor terus. Nomor katiluna waladin sholihin yad'u tinggal ku urang dibahas insyaallah lirah deui tentang ilmu muntaqawi. Nomor kaduana waladin sholihin yad'u eta ge ngabogaan dongeng anu pohara luar biasa sebab jelema manfaat-pati ilmu na manfaat lamun teu boga adab pasti kudu boga adab. Urang mun nyaritakeun adab teh adab ka ilmuna adab ka dirina adab ka Gusti Allah adab ka guruna adab ka muridna pasti ilmuna manfaat. Teu saeutik nu boga ilmu tapi teu manfaat teu boga adab. Nu baroga adab guru urang Abah Ucup gitu keneh ramana jeung kiai-kiai anu manfaat ilmuna eta teh ngabarogaan adab. Nu mentak sing hade urang kuari nuntut ilmu jang menuju ridho Allah kudu make adab. Nah urang nyaritakeun adab anu dicaritakeun nya taklim aya dongeng-dongengna tentang ilmu yuntafa'u bihi. Terakhir adalah waladin sholihin ulah ilmu patali jeung masjid anu tadi horenganan sing kabita urang nangis maot tapi ganjaran ngalir terus ka jero kuburan. Amanatkeun ka anak urang besi urang teu kaburu besi urang geus kolot amanatkeun ceng mun cengeng abah teh geus kolot tapi harta abah loba abah kabita jasa abah nangis maot tapi ganjaran terus bae tuh sawah nu itu tuh ulah dikamamanakeun teh mah pangnempelkeun ka masjid indah al pohara al atawa geus aya duitna ini ka dieu ceng ka dieu abah teh geus kolot panyakit geus dieu bae iya aya teu gede mah duit dengan 1 miliar ka masjid beuh malaya ya aya nu pelit mah kosi gorengnya nu pelit mah ada geus 1 miliar teh asa sadang-sadang bolon sia gorenganan ya mah kuliah mereka masjid atuh kipas masjid jadi cokot ya nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
uraian pertama orenganan tentang jarian sakitu hebat singkabita. Kula sok kadongengkeun boro gede nu leutik ge bakal kapangin ke di jero kuburan. Nomor kahiji. Nomor kadua, horenganan ulah pangkat urang, pangkat kiai, pangkat solihin ge. Wayah kado jaku nafsu mah kadang-kadang nafsu. Hati-hati dengan nafsu. Mudah-mudahan urang kabehan diamankeun tina nafsul ammaratu bisu, dijauhkeun tina nafsu-nafsu anu boreng, dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, dimantepkeun keyakinan urang ka Kanjeng Rasulullah, sehingga urang bisa ngawujudkeun ibadah dengan penuh keyakinan anu jangan sampeun jaga di yaumul jaza. Urang doakeun ieu nu ngabangun masjid mudah-mudahan dibere paranjang umur, dibere kararuat imanna, dibere istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah, dibere tambahan ku Gusti Allah kajembaran hatena jeung kajembaran hartana. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala, dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali eta bupati, eta gubernur, eta PNS, eta guru, polisi, TNI, kiai, pedagang kabeh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.